Syairan ia ditulis tentang kisah anu miris, hiji hubungan anu manis berpisah ku cara sadis, hubungan nu banget lila, dua rasa nu dijaga bakal ngahiji tos yakin, direbut ku batur ulin, padahal anjeun sahabat nu sok jadi tempat curhat, baheula anjeun ngadukung tapi naha anjeun ikung di saatnya anu hebat, hubungan ngadadak pegat karena jalma nu khianat, nu berjuluk seorang sahabat, teu disangka teu diduga, sahabat nu dipercaya, nu maturan suka duka, tampil jadi orang ketiga. Duka kumaha awanna, anjeunna bisa suka, bisa hadir dina kisah, ngadadak nyempit mana, padahal atuh nyarios ka abdi anjeun wawartos, meureun abdi bakal mundur, najan mana milu ancur, anjeun teh geuning munafik, nu dipapayun abdi baik, tapi kana manah nincak, hubungan nu lila retak, gara-gara anjeun hadir, abdina manah kausir, perhatian jeung kanyaah geus teu karasana manah, anu nyieun manah belah, sanes hubungan papisah, tapi nu dipikanyaah tertarik seorang sampah, ayeuna abdi memilih sareng anjeunna patebi, daripada mana dadas, mending hubungan dilepas, bertahan pun tos percuma, berkorban geus sia-sia, mendingan ngalangkah mundur, meh mana teu nambah ancur, anjeun sahabat nu bodoh, ka pasangan batur bogoh, abdi ayeuna ngadoa moga karma teu menyang